Wih, why are you run, man? Anjing. Aduh, mas. Mantap. Lila-lila dapat cari kuncen dia mah jika nama. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Gusti Nu Agung. Eta manya petirna coy. Kalau kah ngulang sih Zeusna nih. Kali 2 ujung kali 3 gerak. Biasa agak kesukaan manehna kali 2 mah. Bentar coy. Gimana ini? Aduh. Karena naon we ya kieu geraningkeun we budak teh. Goblok tinganan. Beukeun ah. Anjing. Tukang luar kali-kalian lagi nih kah? Tas ya. Maksuin dia mah kali 2,5 sama. Pecahan tangki bapak. Ya, dia mah ngawede ya. Anjing, maksuin eta mah. Kamagean mana ejang deponya. Aduh, sia uang. Tarik lah, nama sah. Tarik, orang salung lah. Ayo lah. Edan ya jadi 700, guys. Aduh. Ih, jelema teh dibaturan mereka kali ini kan tingalikeun si aing. Rek mentas saweran kasih bika sugan. Mana jackpot ah. Aya entah bagian dewe kerak 25 mah. Sampai teh. Aduh, anjing depo. Udah saldo euy. Aduh. Min, ronda teh meuli asa jempling heuh poe ge urang we duaan nya meuli asa jarempling. Pugukan heuh di lemur teh. Urang dutan acan. Ini jempling sang saen banget anyar di lemur teh jadi jalan jempling. Oh sih eta. Heeh. Ada ka mana atuh Gede-gede gila. Oh, kada bisa anu kakihan euy. Astagfirullah. Min, istighfar kunaon Min? Ari sia datang teh kira-kira punten-punten atuh ka aing teh. Hehehe, kabeneran pepanggih deui Mang. Lain, by the way, amang boga saldo teu? Ari sia nananyakeun saldo jurig-jurig jeung naon sia? Ari si Min ngomong jeung sahanya berama sorangan. Yang main slot atuh Mang. Dunia gaib mah unu jalan saldo. Mah tuh. Oh, wah kehead. Besok aing saya diantarkan balik sia. 25 Mang. Moal naon? Ayo wah. Ari sia ngaleuyet jurig deh. Rupa-rupa lo baca tak sahirup deh. Kena Min ah urang ka yuk. Oh, aju lah. Yakin jelema teh unu sahulueun. Repo anjing miskin. Taikeun bos eta na betna sugan we keluar seketerna atuh. Kadang punya mulut berisik amat ah. Geus saya beli betna daripada lila sugan we oke di dinya. Itu mulut selalu berisik ah. Ya udah ini beli betnya. Nah bos benar gitu. Ini tidak dapat kaliannya. Ini tidak dapat skaternya. Aduh. Mah bener ya mah bos rungkat dah. Wih, why are you run, man? Anjing. Aduh. Kum, beli tuan kok. Nice, pecah tuh. Rungkat ya mah bos. Ini semua karena lu olah suruh oe beli spin. Tanggung jawab lo. Nah nyalakan orang bos, sejauh nawe, tapi salahkan malin orang. Aduh, kok rungkat ya? Aduh, tadinya aku mau minta saweran kong buat tepo cret. Ayo, bono oe. Nyawer lah. Oe juga ini rungkat lah.
Masa Kong? Aduh, gimana ini? Ungkat mulu kamu mainnya. Bentar anda kali cepet. Waduh, lewat pungkongnya. Mas, mantap. Aing kudu nangan deh. Pas ade aku itunya. Aduh, si engkong rungkat deh. Kasih. Bos, ya 25.000 deui. Orang depokan kasih Agung ayo. Oh, aneh ikut dong. Ngilu. Betong Kong. Hanya, lu awan jangan ikut-ikutan. Tunggu aja di sini mah. Bos. Jelema tuh jurig. Anda kena aing we, pas nanti butuh ke aing. Woi, ayo ronet. Tuh, bos, orang lagi nutup nih. Ayah, apa susahnya lu orang tinggal bukanya itu lalu ha? Anu kalau aing aman, kok aing bisa dibukakan. Iya, kalau begitu lu orang ikut ke kantor Mang Open ha? Berangkat. Wah, iya jangan naik masuk tai teh. Apa nah? Tai. Oh, tai. 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 Aing kudu kasadinya dengan sadot teh. Aduh, jelema teh. Suka gede kan amun aya. Sabar. Bos tutup deh wae ini. Bentar lagi. Hanya, tak habis pikir warung masih siang gini pada tutup ha. Teuing lah bos, jelema nama barengan meureun. Hanya, teteh 5. Duit harus kembali lagi ya. Bos, orang tungguan ya di dia nikah isu. Aduh, si Akang kemananya biasanya sampai dia berapa? Aja we gue teh. Rek bepotengan jangan saldo kemarin gue jelema teh aing euy. Mun mah riskin anjing sia. Ulah tongo meureun jeung teh aya di tongo. Amun mah sok nongkrong, kan si Randy nya dinya tah. Sampun kena. Aing marona teh euy, nganukur sorangan we euy, di saung eueuh sasaha deui si Amat balik deui. Ka imahna ieu mah. Lila-lila dapat jadi kuncen ieu mah jigana mah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Gusti lu agung. Arek naon deui sia ti dieu? Hese diwarahna sia teh jurig. Hese diwarah pisan sia hirup teh. Aing kudu dimusnahkeun ieu jigana mah. Mang, ulah yang ulin kene, Mang. Ulah ka dimusnahkeun. Waduh. Tuh man saya make head.